Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat. Shadaqallahul aliyyil azim. Pertama dalam utama urang sami-sami nyanggakeun puja kali syukur kepada Allah anu Maha Ghaffur. Shalawat dan salamna mugia senantiasa Allah curah limpahkeun ka junjungan alam tegasna Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaluargina, para sahabatna, para tabi'in, rauh asma tabi'in, jeung urang sadayana selaku umatna, mugia urang sadayana ki syafaat di mantena ki jaga di poe kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasadayana para sepuh, para al-mukarramun, para ustaz, ketua DKM masjid beserta kepengurusan, MC pengatur waktu, pemindah acara, kasadayana bapak-bapak anu hadir dina ieu masjid mugi ayeuna anu tetiasa disebatkan hiji nami hijina mugia tengirangi kana rasa hormat sinareng takdim sin pribados kasadayana. Mudah-mudahan kumpulna urang dina wengi ayeuna ngajarikeun hiji sabab sinareng wasilah urang sadayana dicucuran rahmat sinareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sawina urang dina pangaosan dunia ayeuna sing dihapus tina sakabeh dosa urang, dicatetkeun kaasukeun kana golongan hamba-hamba Allah anu sholeh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bil ikhtisar kalam sipri bados kala kadar jumarios dipayungan para bapak insyaallah dina kesempatan malam ayeuna arek nyaritakeun kana bab usaha. Jajak kula kamari malam Salasa di mushola Bayusa kula nerangkeun masalah arek sarek. Kerbeuting kami di babakan malam Jumat jeung kadayan dibahas eta di bae. Ieu mah nu dibawakan aya nu di muara itu aya ieu bisi ngareke bosen ieu bae. Mata teh ganti bab ieu mulai deui mah. Bisi aya doang Ki Ahmad aya istilah batur ceramah salah kana da ieu kana oh iya geus da kamari eta mah geus ditunggeus tetep bisi bosen gitu. Ada orang ganti burung babna bab usaha. Dina kahirupan urang bapak horeng eta sifatna usaha gawe ngaranna atau dianjurkeun ku agama, bahkan diparentah oge ku agama. Leun jelema teh anu usaha beda-beda, aya nu dagang, aya nu kalaut, aya nu tani, aya tugasna dagangna eta atuh magahan alip-alipan, aya nu malele, masing-masing pagaweana. Lamun kasapri mah atuh ngalahulang ngawaban ka tengah laut, sami eta ge usaha. Tah nu mantap usaha teh teu dilarang ku agama, bahkan dianjurkeun kudu usaha. Ngeun kabeh ge beda-beda usahana. Lamun kabeh dagang bae, kabeh dagang atuh nipu. Atuh nipu moal aya nu kalaut, moal aya anu nyuntik, moal aya nu magahan, ja kabeh jelema dagang kabehan atuh tenda di bae heuh. Utang. Tuh ya.
Tamantang usaha dikasab gawe masing-masing. Numantak cek Imam Tobroni, idza kana fi akhir zaman la budda linasi biha minad darahim wa dananir yuqimur rajul bihadinahu wa dunyahu. Ketika akhir zaman teu meunang henteu ka seluruh manusia eta kudu ngabogaan dirham sinareng dinar, intina kudu boga duit akhir zaman mah. Lamun jelema hirup di alam dunia loba duitna atuh usahana sukses atuh usaha masing-masing eta mah ngan loba duniana. Ketika jelema usaha loba dunia eta yuqimur rajul biha dunyahu wa dunyahu, eta jelema teh doang kitu rek negakeun agama oge eta ngeunaheun lamun urang boga dunia. Atuh lamun ieu masjid be masjid, lamun eueuh jelema anu boga dunia mah wallahu alam ya kayusan moal doang kieu. Ieu naon keramik naon tugul dibeli ku naon ku duit. Lain ku acah lain. Lain. Allah bejana kaji empek upama teh mah ngasok-ngasokeun beungeut upama teh mah hayang menta keramik Allah teh dituna kudu duit ka ujang naon ge pikeun duitna sabab eta sebutan keramik sadusna sekian ku duit. Aya kenteng pokona bagusna masjid ieu hakikatna ku jelema anu baroga duit. Jakula mah telok boga duit ieu lain telok boga mah boga ngeun telok gede mantak atuh biasa bae. Mantak doakeun ku urang nu keur arusaha di lembur muara dua mudah-mudahan sing arusana sing sukses amin. Pangaruh bae nya gitu. Ai urang mah keuna masyarakat 100.000 ka titina, ai nu boga duit mah 1 juta pan mending eta. Mun ku kabina-bina sugih ongkok koretna kabina-bina eta mah doang jurig di bae tah begitu mah. Ta idza kana fi akhir zaman, ketika datang di akhir zaman doang urang kuari la budda linasifiha minad darahim wa dananir, teu meunang henteu urang kabeh kudu boga dunya kudu boga duit. Kereletikana mah rokok bae ge urang kudu dibeli ku duit. Komo sifatna nyieun imah kudu ku duit. Nah naon ge kudu jeung duit kudu jeung dunya. Tuh yuqimur rajul bihadinahu wa dunyahu, ketika urang boga duit rek negakeun agama Allah ge ngeunaheun bae. Pesantren rek rubuh tengok ku urang kudu boga duit. Naon eta pesantren rek rubuh ka haji naon kurangna kenteng jeung bata jeung semen atuh kabeh bae teh dia macam minta gaing. Oh maksudna mah jeung pesantren jegur geus puguh eta mah. Tuh budak yatim di muara aya 20-an nu mere ka haji ayo bere aya boga dunia mah indungna sekalian gitu nya karunya batur karunya ulah anak nanti yang mau gaji atau abigana indungna cenah meureun atuh enak bae ieu teh kunaon mene sedekah cek urang teh indungna mah huruf ya ngeunaheun aya boga dunia mah ja urang mah boro-boro mere budak yatim atuh tilok rangda telokat karope aku urang nu jompo maksudnya atuh urang mah nyumbang ka masjid sakamampuhan urang paling 10.000 urang mah pan kurang kutu bogana pan urang mah teh nya. Maka cek Imam Ibni Asakir di Imam Anas laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi, teka asupkeun golongan manusia anu bagus ketika orang ninggalkeun urusan dunia muru-muru kana urusan pi akhiratun. Nggol poe ngedekul be di masjid dua empang heueuna bae isuk sore ngadekul be di masjid dicekol tasbih be mahena muli intir bagus muih bakal tasbihna ge balik ka imah pamajikan jeung anak ngoceh kalaparan jeung hayang dahar atuh teu endah nu kitu mah teu bagus
Nu mantak Al-Qur'an ge faida qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Ai beres mah urang geus salat subuh, yuk aktivitas urang masing-masing ka mana? Anu ka laut, nu dagang, nu tani, nu ka kantor, jalankeun ku urang eta tah. Mantak laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi, teu kaasupkeun golongan manusia anu bagus anu ninggalkeun kana urusan dunia muru-muru kana urusan pi akhirateun. Teu bagus mu kitu mah. Sabalikna deui wala akhiratu lidunya hatta yusiba minhuma jami'an. Tuh teu kaasupkeun golongan anu bagus deui jelema anu muru-muru kana urusan pi akhirateun pi dunyaeunana dilalawarakeun. Usahana mah nyaan manehna mah teu kaelehkeun ku batur, ceuk kolot teh mah turun isuk mangcat magrib. Sagala pakasaban dilakonan tapi ibadah ngalalawarakeun jai hirupna bolangsak keneh bae doang urang keneh bae horeng mah eta nu kitu ge teu endah keneh bae. Tah fa inna dunya balagun ilal akhirah, teangan dunia anu bisa eta dunia teh mawa ka urang ka alam akhirat, teangan dunia lantaran dunia eta harta loba anu mawa ka urang menuju kana alam akhirat loba. Usaha sukses boga duit lebih tina sagala-gala aya disedekahkeun ka budak yatim, ka fakir jompo, fakir miskin, pondok pesantren, masjid, musola, diangsong-angsongkeun ku kumaneh hartana. Harta anu doang kitu balagun ilal akhirah bisa ngadatangkeun anjeunna menuju kana alam akhirat. Alhamdulillahirabbil. Duit mah nu disimpen ku urang di imah kuari dina lomari sampeikeun ratusan juta teu pugu, can pugu eta mah. Duka milik saha? Duka milik dokter, duka milik nu pemaling. Paling duit mah dibeukeun sango dahar diisingkeun jeung sajan-sajabina. Tapi ketika dunia anu kurang disodakohkeun ka budak yatim, ka masjid jeung anu sejen-sejena eta geus puguh balagun ilal akhirah ngadatangkeun mawa urang ka alam pi akhirateun. Alhamdulillahirabbil. Ngeun ieu gati hayang neangan nu kitu teh sulit, begitu sulit neangan nu kitu macet. Loloba namanya sifat jelema mah merasa kurang jeung kurang keneh bae. Padahal mah geus cukup cek urang mobil aya, imah anu pageuh, kendaraan atuh aya, usaha eukeun. Ih sifat jelema mah bohong. Teu saha teu batur, urang ge kabehan atuh kitu bae. Geus kajieun ieu hayang nyieun itu. Asal bagus samun nukikeun ieu kitu-kitu deui. Tungtungan tungtung nama. Akhirna ble be. Bae. Tanya iyalah Bapak, jadi agama henteu nyare ka urang supaya urang eta kasab usaha. Naon bae usahana mah? Lamun santri mah meureun usahana magahan alif-alifan sami eta ge usaha. Nya usahana usaha ka pangeran, lain usaha ka makhluk. Sarua urang nu dagang, nu tani jeung anu sejen-sejena. Mantak horeng dina urusan agama oge sifatna usaha eta geus dicantumkeun, geus diterangkeun ku agama, geus dijelaskeun hukum-hukumna. Maka hadis di Imam Abi Dardah bin Tabar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul kasbi bai'u mabrur wa amalur rajul biyadihi. Cek Kangjeng Rasul pang utama-utamana usaha, pang bagus-bagusna usaha bai'u mabrur, jual beli anu bararagus. Jual beli anu bararagus. Ngajual naon ieu? Ngajual motor, ngajual mobil, ngajual baud mun ka haji teh mah. Ngajual anu bararagus tah. Lain bagus barangna maksudna bagus dina akadna. Panicare ku agama ge pugu motor jore imah motor asli ieu mah can pernah mogok can pernah ieu mah imah bawaan dealer kene imah motor bagus berenang ge pugu mah dijual ge lantar mogok bae saya eta mah
mogok bae eta motor mata pusing ieu ai bok bararagus ai mesin dompleng atuh zaman kuari pan ngabagus-baguskeun tungtung nama imam motor can pernah mogok orsinil imah tuh tingali bok-bok nage aja pan dijual kunaon ieu biasa keur butuh imah keur butuh koreng mah mogokan bae eta motor panyakitan bae eta teu meunang ku agama ulah sok ngabagus-baguskeun hiji barang anu goreng dibaguskeun kurang ulah ai goreng kan bedakeun ku urang mun ieu motor teh ya kendalana anu gitu guna mah urang pan lain atuh kitu hukum urang mah urang mah lamun teu digitukeun kena nu meuli atuh ilau seger ieu pokona mah seger beneran ieu mah pokona mah kadak menang ngalah cenah di mana tuh itu tilau tak datang iya pugu menang ngaes atuh kau deh eta bees jangan jaku hayang naon ku hayang teh laku atuh horeng mendatang ka imam pasti olahan horeng berek betoy atuh horeng batu rumah seger gatuh ku SI ya bayu mabrur jual beli anu bararagus akadna bejageun lamun cacat atuh cacadna gitu urang pan lain pan sangkan melancarkeun kana urusan lah teuing aing ke bakal dibahas urang ka ditu wa amalu rajul biyadihi pang bagus-bagusna usaha eta hiji pagawean leungeun urang pribadi mantak dipikir diatur seperti naon nyieun hihid nyieun boboko nya eta mah jauh daripada korupsi kuari mah tukang boboko ge bicus be eta kuari mah atuh kandel cenah kandel di horeng aripis awina ge nya kuari mah jamanna meureun nya zaman ngarapoh ge kuari urang kuari atuh tukang bilik eta aduh brengsek tukang bilik eta mata ulah eta tukang biliknya mun bisa mah meuning keneh urang titah datang ka imah urang eta geus dipasa mah kurang teh ngeplek eta bilik eta Allah jadi nya kuari mah lain usah lain hiji pagawean anu dipigawena jelemana kuari mah diakalan doang bilik bege kuari mah ipis bilik ge ih kuari mah masyaallah nya wa amalu rajul biyadihi nyen hihid dan bagus nama tanya eta bagus-bagusna usaha eta hihid nyen boboko atuh kitu lah kuari mah ngeun kitu kuari mah geus jamana meureun nya dona terima na etanya nu tukang dagang aya istilah lamun teu bohong atuh keuntungan matak bahasa Kangjeng Nabi Abdulul kasbi bai'u mabrur bahkan cek Imam Mu'ad inna atyabal kasbi kasbu tujar pang bagus-bagusna usaha eta usaha dagang bagus usaha mah daripada jadi DPR mah goreng nu kitu mah naon digedekeun korupsi nu kitu mah Allah nu kitu mah teu ceuli nu bagus nama usaha jelema anu dagang geus puguh nu dagang mah meuli lauk 10.000 hargana dijual kurang 25 enak tuh masalah jakoidah ulama ahli fikih mah innamal bayu angtarodin asal pada ridho besa doa itu masalah beli motor urang 3 juta dijual kurang 10 juta idekeun mah ngan we bolon atuh teu lo pugu motor dobrok 10 juta wah bina-bina nya pada ridho cak urang nya orsinil hipnotis namanya katanya gitu inna atyabal kasbi kasbu tujar pang bagus-bagusna usaha nya eta usaha dagang naon bae eta mah dagang lauk tah dagang caut tah dagang be dagang naon bae eta mah dagang bae eta mah eta mah lain be kasuk bae eta mah ai dagang eta mah barang haram atuh geus puguh eta teu meunang kitu sote alladzina idza hadasu lam yakdibu nu tukang dagang nage bila mana dagangna anu teu gede bohong
Iyo mah dagang dodang paheuna, woi kula mah ieu bagus-bagus na cek Nabi ge cuma tukang dagang. Goreng dagang nggak bohong saya teh mah. Gua deh bohong ka dagangna. Teu jeung mega bohong bae ka dagangna, usaha endahna. Wa idza tuminu lam yakhunu, ketika dipercaya ku batur henteu hianat ku manehna. Wa idza wa'ada lam yukhlifu, bila mana manehna janji henteu sulaya. Pan kon mah tukang dagang kitu kabehan. Atuh ge bayar hutang cek dununganna. Engke nyai gaji ya engke bangeh. Peminggu cenah. Wah tuh datangkeun di ka ieu mahana. Kebe cenah ke bulan harum cenah. Atuh kon begitu. Atuh kumaha cenah kaja lain teu hayang mah ieu barang aya keneh teu laku cenah. Wa idza wa'ada yakhluf. Ketika janji sok sulaya. Wa idashtaru lam yadumu, bila mana meuli henteu cacan. Wa idza ba'u lam yatra'u, bila mana meuli naon henteu ngabagus-baguskeun kana hiji barangna. Tak lamun gorengna bejakeun gorengna, lamun bagus bejakeun bagusna. Nya eta nu kitu jelema anu tukang dagang anu disebutna tukang dagang anu bararagus, salagi teu ngabohong, selagi teu khianat, selagi teu nyulayaan kana janjina. Nu goreng atuh dibejakeun gorengna, lamun nu bagus bejakeun bagusna. Tak kitu. Wa idza kana alaihim lam yamtolu wa idza kana lahum lam yasuru, bila mana urang meuli henteu dipersulit. Ketika pelanggan urang meuli ka batur urang teu hewa, pan urang mah lain kitu. Dia ngahutang mah ka aing bedus dia. Atuh pan, dia macam begitu omongna ge pan. Bagana kalah pan. Aing meuli mah dia ka batur dia. Keun dia ku aing disita ku aing mah dia ku aing. Pan kual mah jelema jengkel mah teu ngomong jelema jengkel kieu umpama teh mah kakak mah ieu meser ka batur ai ngutang ka abi moal jelema jengkel moal kitu teh ngomongna moal ngan teu be curug nyampe kana mata beungeut dia ai ngahutang ka batur dia ngedong rokona yang meuli batur rok ka batur ai bageun ngahutang dia ka aing dia karasa dia kudu itu dia teu dibere hutang kok di mah dia ku aing moal dia ku aing panganggeus eta zaman nu kitu nya ulah kudu nama urang ulah hewa eta ka jelema pelanggan urang teh ulah atuh eta mah batur meuli ieu nya meuli mah atuh hak urang ngeun eta anu ngahutang mah aing ngahutang ka urang aing meuli ka batur ka bina-bina teh kitu mah eta. Ieu mah lamun sifatna urang meuli. Aya eta mah urang meuli kasih ieu, meuli tukang belanja urang ka warung eta. Ketika manehna pindah ka nage kana warung batu urang ulah hewa teu biasa bae. Pak urang pan teu bisa ngalawan nu eta pan. Ngan heuh lamun nu eta mah ka dieu eta, aing ngahutang sok ka urang bae mah. Bona ge gede main mah loba beak nota kitu saya hutang saya. Tapi mun meuli sok ka batur. Atuh kitu ge heuh ka harti ongkoh kurang me banyak ka biasanya. Meur aing lah ngahutang ka saya teh lah ke meuli ka batur. Atuh enak bae meureun nya. Atuh mah batu isin bising ditagih meureun. Ngan henteu pada lamanya atuh datang bae ka urang rek meuli-meuli rek ngahutang-ngahutang. Ngan gati eta hayang nu kitu teh nya anu kitu teh gati. Lobana mah atuh urang kabehan ge atuh sifat manusia teh atuh jengkel bae nu aya teh. Nu mantak dibaguskeun lah jelema anu tukang dagang selagi bagus tina urusan akadna, bagus dina urusan akad jual belina. Cek Imam Ibni Umar, atajirul amin, jelema anu tukang dagang anu selalu terpercaya tina sagala-galana, percaya tara ngabohongna, percaya tara sulaya janjina, jeung anu sejen-sejena as-sudukul muslimu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah. Engke eta tukang dagang anu dipercaya teh anu amin bakal dihijikeun ku Allah jaga di poe kiamah dibarengkeun jeung jelema-jelema anu maot syahid. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dihijikeun ke jaga nu tukang dagang. Jak Kangjeng Nabi oge sami tukang dagang Kangjeng Nabi oge. Ngan Kangjeng Nabi mah dagangna atuh lain doang urang.
atuh sabenerna ieu teh ya jeruk sakilona 20.000 iti bos iya ngeun kula mah ngajualkeun doang eta kakandek ngalebihan 20 hiji 22 atuh mangga ditampi ku kaula endah mun kitu mah eta ngabejakeun modal ti awalna oh ayo urang padain gitu apa sakilo teh jeruk 25 apa mau dia mah tri tuh kita 17.000 oh iya dia mah rencana naon geus dipotong ieu mah enak benar geus dipotong hawa nafsu batur kumaha atuh engkeh lamun lu pasang kitu bae tuh gitu lah iya mending cek babeh teh amanya dagangna ngabohongna henteu dikaitan ku barang jeung sumpah. Iya, so kadang-kadangnya bohong na bener dibuarkan jeung sumpah demi Allah. Daek kenapa kalam gunya kula mah ieu. Oh eta kan roset da jelema. Kunaon ku hayang laku maksudna nya gatinya nu kieu mantak Abdul Kasbi bai'u mabrur. Pang bagus-bagusna usaha eta nya eta jual beli anu bagus mungguh pandangan agama. Diaturlah ku hukum agama jual beli eta teu sembarangan. Jual beli naon bae ge ngan sifatna lain sifat riba sing hade tuku ari mapan kadang-kadang hiji barang dua akadnya ilahar dia mana ku ari ibu-ibu bapak-bapak hiji barang dua akad oh beh kuari merata di mana ge kurang lain geus lain neuleum mata geus ngadenge ceuli urang kabeh rata ieu motor lamun cash 17 juta lamun kredit 22,500 jauh bandingan anak hiji barang dua akad atuh riba eta kaudi nu kitu teu meunang eta pan bicus ku ari mah eta di akalana kararitu ku ari mah atuh teu meunang riba haram teu meunang kulkas sabaraha ieu kulkas umpama teh mah lamun cashna 1.500.000 lamun di kredit sabaraha 2 juta dua akad eta mah kudu kieu ieu motor lamun cash hargana 17 juta lamun di kredit hargana 17 juta bae teu masalah hop eta mah rek kontan mangga rek kredit mangga satu harga atuh teu masalah henteu riba eta nu kitu mah ngan moal aya jarang bahasan atuh boga untung tah kuari mah ti dieu urusan dunia jeung urusan pi akhirat eta selalu bertentangan maka ketika jelema masyarakat diterangkeun hukum masalah riba nu sabenerna moal narima kana hatena lantaran naon aya dina diri masing-masingna jakula mah alhamdulillah ka kuari teu boga sagut paut ti kanu karitu ketika diceritakeun hukum kula mah teu hewa henteu narima bae eta henteu rumasa ieu tapi ketika orang ngarasa oh so kadang-kadang teu narima loba ka kula kiai wayahna ulah dibahasna lamun pengajian di anu kitu aduh nya kula sok ngajak dibahas bae atuh cenah ge jadi teuing hartina doang jelema anu nyumputkeun kana ilmu teu meunang hukum mah jelaskeun bae haram halalna bejakeun narima jeung henteu atuh sabodo nu penting jelema kudu nyaho kana kabener sakitu lamun jelema teu nyaho kana kabener engkena gati nanaonna ge tamata kuari mah bapa di akhir zaman doang kuari teh ya kabeh nanaon ge pasti eta aya bersangkutan jeung hukum riba tanpa dipungkiri ku urang padahal mah lain cekula Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an ketika Al-Qur'an dibacakeun ti didenge ku urang kuari mah Qur'an mah Qur'an akad urang mah sapopoe kitu bae atuh komo lamun teu dibejakeun ku urang atuh jelema mah kumaha nu mata kedeung-kedeung lini babasan ieu perubahan alam di mana atuh eta mah geus teguran ti Gusti Allah loba jelema anu geus minculak kana parentahan Allah tuh mantang cek Allah subhanahu wa ta'ala dina Al-Qur'an alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masjid dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf
wa amruhu ilallahi wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bijakan ulah ya, bijakan ulah. Bijakan ngaji mah kieu teuing nek narima teu narima hate sabodo. Jet ngaji mah. Oh, moal. Itu nanya kalau banyak jangan aja. Saya tanya nyawa aja. Ya, ulah ngarasa nyeri hati, ulah ngarasa hewa, ulah hukum justru urang tak dibeneran diri urang teh. Sangkan urang nyaho kana hukum. Ieu mah lain ceuk kaula, ieu mah ceuk Allah langsung dina Al-Qur'an. Ceuk Allah dina Al-Qur'an alladzina yaquluna riba. Jelema-jelema anu tukang ngakanan barang-barang riba, gus mayoritas anu didahar ku urang, nu dipake ku urang, nu dicicingan ku urang kabeh kuari mah mayoritasna aya kasipatan barang riba-riba kene. Naon riba? Kulu qordin jaro manfaatan bahwa riba setiap ngahutangan anu narik-narik kaleuwih eta nu kitu ngana riba. Naon bae ge? Kuari mah ulah-ulah kentina urusan duit, urusan ieu bae oge motor, mobil atau naon di TV, deung HP BHP. Kuari mah dikitupeun keur sifatna. Ieu HP lamun kontan 1 juta. Abu-abu itu duit puguh mah lamun dikredit hargana 1.700.000. Pan 2 akad eta nu kitu. Haram teh mah riba eta nu kitu eta. Ieu kuari kana itu jelema, ai cek urang, cek akal anu sehat heka. Atuh cek urang mah atuh pohara-pohara teuing, ai teu kabeuli mah eta ku harga 1 juta. Atuh ku kumpul bae helan. Kayak geus aya 1 juta karak beulikeun kurang kontan, henteu pusing kana hulu. Ieu mah cenah kene burung saminggu cenah 25.000 nya cenah. Pan eta ampleng-amplengan. HP na rusak deui bae. Nya jelema anu tukang ngakanan barang riba la yakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabatu syaiton. Eta jaga cenah ge jelema anu kitu ketika dihudangkeun di alam kubur doang jelema anu dicabak ku setan ibarat jelema anu hayan gegelebegan. Minal masih doang jelema anu diusap ku setan ganu kasurupan garabag amukan. Dzalika bi annahum qalu ketika kitu cek eta manusia-manusia anu tukang kana barang riba teh kumaha innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba sanyana Allah ngahalalkeun kana hukum jual beli wa harrama riba Allah ngaharamkeun kana urusan riba. Jual beli atuh teu masalah, meuli motor, meuli mobil, meuli semen, meuli HP atuh los halal hukumna. Meuli mah barang beuli mah halal hukumna ngeun wa harrama riba anu ku Allah diharamkeun eta tina jihad ribana. Gitu. Ai masalah jual beli atuh teu masalah. Nu diharamkeun eta ribana. Nah, pamang ja'ahu mau'idatu mir rabbih ketika urang kuari nyaho ayat Al-Qur'ana hukumna anu geus diterangkeun ka dieu ku urang ketika hukum riba teh hukumna haram, urang nyaho kuari ti para kiai ti para santri. Jadi bejakeun ayat-ayatna hukum-hukumna pangtaha ulah diantepkeun piceun ku urang jauhkeun. Ya, pamang ja'ahu mau'idatu mir rabbi pangtaha ketika urang nyaho kuari hukumna geus lesotkeun nu kitu mah ulah dikekeupan nu kitu mah ngabang baluhan nanaon ge. Oh, sok aya istilah meme encan aya urusan setoran mah jeung pikiraneun eta dahar isuk jeung panggang nila beurang jeung panggang daging hayam peuting ke bacakan di jeung lauk emas. Ketika geus mana nginjem ieu nginjem itu dahar isuk jeung lauk asin. Burang-burang jeung genjer. Atuh cek urang mangarip-ripu awak nu kitu maka nya. Moal tinggal sakumaha bogana jelema anu kitu mah geus moal manggih katenangan hirupna. Matak anu teu boga hutang mah ngeunaheun.
Boga duit 50.000 geus dak belikeun lele, dahal jeung lele. Wah tuh mirasa bae mah nama. Ke urang duitna beak, naon ka mana dia aing duit. Paman ja'ahu mau'idatu min rabbih fangtaha, ketika urang kuari nyaho kana hukum nu sabenerna tah doang kitu gambaranana jelema anu tukang ngakanan riba teh doang kitu pangtaha jauhan ku urang ulah diingu ku urang nu kitu mah tuh nya palahu masalab wa amruhu ilallahi, serahkeun perkaraan urang kabeh ka Allah, serahkeun kurang perkara urang kabeh ka Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar, saha jelema anu ngajak-ngajak ngahaja-haja kana urusan nu karar itu faulaika ashabun nar, saksikeun ku anjeun jelema anu doang kitu teh kasupkeun kana golong ahli neraka, hum fiha khalidun, jaga jelema anu kitu bakal dikerebekeun ku Allah tina neraka, khaliduna tingkana salilana, mual dikeluarkeun ku Allah di alam neraka. Nauzubillahi min dzalik ya Allah nya. Bahkan dina ayat anu sejen mah ceuk Allah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa ilam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasuli ay fi dunya wal akhirah. Tuh ya ayyuhalladzina amanu, ingat manusia-manusia anu beriman doang urang, ittaqullah kudu pada sarieun anjeun ka Allah, wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkeun ku anjeun perkara anu bersangkutan kana urusan riba, in kuntum mukminin, lamun anjeun kasupkeun kana golongan jelema anu mukmin. Fa ilam taf'alu, bila mana anjeun teu daek migawe fa'danu biharbi minallah, perangan ku anjeun sakumaha anjeun merangan agama Allah wa rasuli ay fi dunya wal akhirah. Amma fi dunya fayajibu ala hukmi syariah, hukum di alam dunia mah ketika jelema anu migawe kana urusan riba eta kudu diperangan ku urang, wajibna gasa ka pamarentah, ta RT kuna mata laju lurah wajib tah disebutna lamun ti dieu mah naon ala hukamis syariah, jelema anu menegakkeun kana hukum syariat. Idza amalu min saksin ta'at riba aya zuru kudu nama ketika jelema nginjem duit bank tajir kudu nama isin-isin ku urang umumkeun di masjid kudu nama kitu ya, bahwa iya kaudin tadi kapagi kukula di bank manana asup ka bank eta geus pasti nyokot duit bank. Wah mah batur atuh mulungan bontot ya atau umpama teh mah lamun geus puguh ieu jelema nginjem duit bank puguh ieu umumkeun di masjid ku lurah ku RT polisi kuna mata eta kudu kitu ku sabenerna mah lain di ayomi nu kieu mah aduh kali amani nu kieu mah ya esok pakai bahasa panki atuh cenah nginjeman teu daek heuh kadinya nama rumasa hartina sok urusan hukum teh ya disangkut pautkeun kana urusan dunia kurangnya. Pernah kula ge cenah lamun kula teu nginjem cenah atuh moal boga modal cek manehna mata ka cara deui iwati kadinya acak kula sabodo kakak nu nginjem kakak nu maya atuh nambusi-busina kula bagus ngabejakeun doang sabodo eta mah ulah marah ka kula ulah ka kula kitu kan eta kori alasana kalar itu sabenerna mah nauzubillahi min dzalik tuh nya eta kudu ditajir sabenerna mah ditajirna kumaha bil habsi penjara kudu nama ketika nyaho masyarakat kurang hinjem bank bawa ke Kapolsek hukum kudu gitu bil habsi teh ucing di mana boa di urang mah bil habsi penjara doang gitu mata iya ku maneh wanian nginjem duit bank sabang nginjemna 3 juta ayo borgo leungeun ayo ka Kapolsek hukum kudu nama cek hukum mah kudu kitu lamun urang hayang nyaho kana kabenar wa ghairihi gitunya tuh ila ayatuba sampaikeun anjeunna sampaikeun ka tobat
tobatnya geus ulah ku ari mah tobat, lamun geus tobat bagus. Fa in kana lahu syaukatun wa lam yaqdiru alaihi illa binas biharbin wa nasabu atal harbi. Kumaha lamun geus kitu manehna terus bae cokot hartana, cokot pakaiana, jual kurang pakai mobilna, motorna, imahna geus dijual, belikeun kurang kana alat perang pikeun menegakkan agama. Sakumaha kama qotala Abu Bakar Siddiq, sakumaha Sayyidina Abu Bakar Siddiq geus ngalaksanakeun peperangan hartana eta mani az-zakat, meunang nyandak ti jelema anu tara ngazakat, dicokot hartana ku para sahabat. Jelema-jelema anu baleunghar anu teu dek ngazakat dicokot harta etana dipake pikeun modal perang, teu masalah gitu. Masya Allah dunya eta zaman Abu Bakar gitu sami bapak eta. Amma fil akhirah ye kembali ka dieu urang PRT doang tadi urang ai ngomong mah bising hewaeun ka urangnya atuh nginjeman henteu ngomong bebecus pantung teu pan hewa ka urang. Si padahal urang mah nyaritakeun atuh nu sabenerna bae jelema teh hukum teh ya. Eta tadi teh ya aturan kitu eta aturan dunia. Ketika masyarakat urang aya nu ngijem duit bank emok cokot cekel borgol bawa ka Kapolsek penjara kurang kudu kitu cek hukum tah. Adapun amma fil akhirah, adapun siksaan eta jelema engke jaga di akhirat, fala yu'lamu anwa'u azabahum, Allah anu nyaho kana sabaraha rupa eta disiksana ke jaga ku Allah. Illa malikil muntakim, terkecuali Allah jaga ke anu nyiksa eta mah. Jadi urusan di dunia bae geus tah mah, dunia mah aturan doang kitu. Ketika masyarakat nginjem duit bank cekel ku polisi, laporkeun ka RT ka lurah, borgol penjara geus beres. Pikeun urusan adab di akhirat mah wallahu a'lam, Allah anu uningana. Aya sabaraha puluh buah siksaanana, pang saeutik-saeutikna jelema anu nyangkan duit riba, panggampang-gampangna dosana, panggampang-gampangna ieu eta sarua jeung ngazinahan kanu ngajadi indungna 10 kali ngazinah. Nauzubillahi min. Ya Allah ya Rabbi nya ta urang ieu kudu sieun nu kieu. Matak cek Imam Tabrani ti Imam Abdullah bin Hintoh, dirhamun riban yaquluhur rajul wa huwa ya'lamu asyhadu indallahi ta'ala min sittati wa salasina zaniyatan. Jelema anu ngakan kana barang riba anu urang ngakan teh wa huwa ya'lamu nyaho urang sieu geus nginjem duit bank urang nyaho dibere urang 10.000 ieu ngasaan umpama teh mah urang nyaho urang si teh duit pasti ieu duit riba ieu si ieu urang nyaho eta disiksana urang ku Gusti Allah sarua jeung jelema anu ngalaksanakeun jinah 30 genep kali jinahan. Nauzubillahi min. Eta anu ngakan bari urang nyaho doang atuh komo nyokotna. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan ulang kabeh sini jaga dirasa Allah taala amin, dijauhkeun tina sadaya-dayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanggeus pamna nage kembali kana ayat anu awal, pamang ja'ahu mau'idatu mir rabbih pangtahu. Ai urang kori mah geus nyaho ye hukum-hukumna kabeh dijelaskeun pangtahu geus eureun urang kuari mah nu can beres-beresan ku urang ulah diteruskeun. Iya mah cenah aja dilempar kuari mah kadang-kadang ai teu minjem cenah eueuh jeung modalnya. Masya Allah eta mah sifat hawa nafsu manusia doang sabenerna mah. Jelema mah eueuh cukup eueuh jeung cukupna eueuh jelema mah boga motor hayang mobil, boga mobil hiji hayang dua eueuh cukupna jelema mah anu gati ge mensyukuri kanu geus aya di diri urang. Masya Allah nya eta naon disebutna barang-barang nu karari itu jauhan ku urang. Hadna ieu mah lain kawajiban pikeun urang bae, anak urang, pamajikan urang, keluarga urang, bejaan kuduna mah. Mata ngeunaheun ulama ala kadarna. Jelema teu boga hutang ieu sarge atuh tibra bae. Tibra ker bae ulama. Dahar jeung lauk asin atuh geus biasa. Di zaman ti kobongna ge tukang jeung lauk asin ieu. Kuari aya daging kotok atuh luar biasa. Tuh hatina ketika teu boga hutang teh atuh tenang bae pamikiran teh ya. Lamun cenah aya kapopotna atuh bisa ngahutang nu kitu maka saha bae.
nya lain bukan berarti teu hayang urang kana loba dunia atuh hayang ngan tingali kurang tina akadna kumaha hela ulah ngan ukur hawa nafsu urang nu dijalankeun. Wa qala ba'duhum dina sawareh cariosan para alimil ulama waroda ana akala riba yusyaruna fi suratil qalbi wal khanazir. Ana akalatur riba cek sawareh para alimil ulama jelema anu tukang ngakanan barang riba di alam duniana yusyaruna fi suratil qalbi wal khanazir jaga bakal digiring ku Gusti Allah fi suratil qalbi wal khanazir dengan rupa doang anjing jeung bedul. Masya Allah kayak jaga kurang kanyahoan. Di dunia mah kaset gelis eta jelema papakian lagi bagus mewah baik bersih banget nage pas jaga mah di poe kieu digiring begeutna rubah jadi anjing jadi bedul. Ciri naon gitu ciri jelema anu tukang ngakanan barang riba naudzubillahi min nya pamang ja'ahu mau'idahu mir rabbih pantaha ai urang paling geus nyaho mata doang kitu siksaanana geus urang kudu eureun nu kana ditu mah eueuh dalil anu ngamenangkeun kana urusan riba eueuh geus haram-haram bae ngan nu mantak dibahas nama bising marajalela di babakan Bandung geus marajalela kuari nya kunaon akibatna teu daek hijian jeung jelema di pangajian bukti kuari nya eta jelema anu tukang kana barang riba naon bae ge fi suratil qalbi engke jaga digiring ku Gusti Allah jaga di poe kiamah rupana lain rupa beungeut jelema tapi rupa beungeut anjing jeung bedul pan kumaha di dunia mah kasep ka udin ieu herang teh di dunia mah rajin bahkan sapeci bae sasamping bae pan ieu mah bisa beutan doang anjing jeung bedul ieu aneh ulama hore mah nu kitu ciri jelema anu tukang ngakanan barang riba naudzubillahi min mudah-mudahan urang kabeh sing dijaga dirasa ku Allah taala amin ya rabbal alamin. Anu manggeus kaoji pasun fil ihtikari wa tafriqi wallahu a'lam bissawab. Sakitu anu kabeh hatur mudah-mudahan aya manfaat kangge urang sadayana sakali deui ma asobaka min hasanatin faminallah nu disampaikeun ku kaula lain semata-mata karena hewa karena urang isa mata-mata taufik hidayah ti Gusti Allah pikeun nyampaikeun jeung saha jeung urang kabehan ya wa ma asobaka min sayiatin fa min nafsi setiap cariosan kaula anu disampaikeun aya nu teu ngeunah kana hate bapa sadayana nyuhunkeun dimaaf sinareng dimaklum mungkin eta teh dasarna timbul tina hawa nafsu kaula nya mudah-mudahan sadayana tiasa ngamaaf sinareng ngamaklum candak hikmahna piceun anu teu endahna ku urang sakitu anu kabeh hatur wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.